Sabab kadang-kadang saurang anu ngagaduhan handphone teh aya nu 2 aya nu 3. Nomorna beda-beda. Ieu kerekan kerja, nu ieu kerekan bisnis, nu ieu khusus ke SMS, selingkuh melalui sinyal. Eta handphone seueur manfaatna Pak, tapi teu kurang madorotna. Dalam dibongkar mah eusina handphone teh tina urusan ibadah tapi ka urusan haram jadah. Aplikasi Quran aya dina handphone, aplikasi film porno ge pabalatak dina handphone. Jadi lamun budak kurang dasar agama bakal terjadi split personality. Kadang-kadang ajakan mangrupakeun dakwah dijadikeun ejekan, ari tongtonan film porno dijadikeun tungtunan di tarurutan. Kumaha jadina? Candi akadan geus ngalakukeun hubungan seks bebas, terjadi hamil di luar nikah. Cek lagu India mah, nikah na ayeuna hamil tiba reto, pan gitu. Atau saur Abah Asep Sunandar Sunaria mah kieu, tai kotok, tai lantung, tai meri lalakina, mojang denok peteng melenung, ngancan puguh salakina. Kan gitu. Aya di dia nu hamil ti payun. Kabeh gitu. Moal aya nu ti gigir ti tukang katipu euy. Tah matak Nabi Ibrahim alaihi salam najan yuswa 80 tahun teu weleh daek migawe parentah ti Allah. Kusabab dipigawe eta parentah dihukuman ibadah, cek bahasa Arab disebut lita'abbud. Hiji tah. Bapak Ibu sadayana, anu kadua tujuan di khitan teh nyata litamrin, kanggo latihan. Sabadana kusim kuring ditalungtik nu ngaran latihan mah teu aya nu resep. Panggih ka nyeri jeung ka peurih, penak lara jeung balangsak. Cara bapak ibu gaduh putra hayang jadi polisi dilatih heula. Teu nurut teh ka pelatih congo sapatu karena bincurang suku. Bapak ibu gaduh putra hayang jadi tentara dilatih heula. Teu nurut teh ka pelatih orang lari sekot jam push up jeung sajabana. Naon sababna disunat disebut latihan? Sabab disunat panggih ka nyeri jeung ka peurih, penak lara jeung balangsak. Apa ayu pana ayeuna mah aya obat bius, aya obat baal, dikeureutna ge ku lasar teu karasa, ulah lepat paham. Da teu karasa sote masih terap obat baalna. Teu rumahu sote can lapur obat biusna. Leungit teh hasiat obat baal jeung obat biusna muringis teh budak teh nyerieun peuriheun. Kadang-kadang di dokter, di mantri, di calana heula pan datang ka imah mah dilaan deui diganti ku sarung, leres Pak. Malah teh di sarung-sarung acan dikipasan ku indungna. Sakalian hayang make deui calana teh pan make heula BH indungna sabeulah dikitukeun teh naon teh. Jiga BH indungna. Jadi kumaha maksudna ta kahade padaman Ibu Yuyun eta Cep Wildan ti aalit menuju dewasa sangkan dirina teu panggih ka nyeri jeung ka peurih, ngarah awakna ulah penak lara jeung balangsak, tamrin latih. Wawuhkeun jeung hukum, kenalkeun jeung Islam, matak capek nyiptakeun anak anu soleh teh. Sanes lalawora ngan lamun ngitung kana capek mah da hirup di alam dunya mah sadaya ge capek, teu aya nu teu capek Pak. Nu gawe capek, nu nganggur capek, nu nganggur ge capek naon? Capek hate kahayang loba duit eueuh leuwih kasiksa tah mah. Rakyat capek, pejabat capek, ahli tanah di dia ibu kadus, pejabat di desa capek.
capena jadi pejabat berang peti ngurus rakyat dahar mah kadang ge telat sakapeung ninggalkeun rapat goreng sangka bae bapak jadi lalaki capek pak capena jadi lalaki isuk-isuk keluar ti bumi ngilari nafkah ke anak istri dahar mah kaluli luli capena jadi awewe isuke neges barang gawe tas isa kudu mependek salakina ngajak jeh serisina ha ngajak sare tuh nah, jadi hirup di alam dunia mah sadaya capek termasuk ngalatih tuang putra mata kahade pak hajat ibu hajat sepil dan telatih tileletik urus tilelemut warah tibu budak kumaha carana titipkeun ka kiai PHP-keun ka pasantren jujurung ka tajuk sina datang ka madrasah ulah ngaku Islam ari kalakuan jauh di jugjug angang di teang deket ka tajuk tara sameang aya di dieu nu kitu. Terima kasih atas pengakuan Anda. Ku jujur ge geus alus. Titipkeun ka kiai sina datang ka ustad, perhatikeun kiaina, perhatikeun guru ngajina. Da tepi ka ayeuna nu ngaranna guru ngaji teh statusna masih PLT. Ari PLT teh pegawai lillahi taala. Can menang gaji. Laras sim kuring mah kataji Pak Haji Mod nuju sim kuring di ulem tablik akbar ku Bupati Bangka Belitung Sumatera Selatan. Jam genep kirang 10 menit enjing-enjing sim kuring take off di Bandara Soekarno Hatta ngange pesawat Citylink. 6:30 landing di Bandara Tanjung Pandan Bangka Belitung. Kasampak panitia tos ngajemput di luar. Sarapan di ruang Bupati di Canak. Nuju sarapan eta Bupati Bangka Belitung kieu nyaritana, "Pak Yai, selama saya jadi bupati tiap tahun saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji." Da meureun eta bupati keur kampanye jangjina kitu, begitu jadi di Cumponan. Pan lolobana mah ari pilkabe beda jeung pilkada. Pilkabe malah mun poho sok jadi, tapi pilkada malah menjadi sok poho. Balager sote keur araya kahayang. Nu kitu teh lolobana mah di Prancis. Di urang mah Prancis. Beda saeutik. Tah lamun di urang guru ngaji can menang gaji ti pamarentah, mata urang nu jadi sepuhna kudu ideng. Aya ongkoh ngagaji mah mere-mere rokok atuh sabulan sakali mah ka guru ngaji teh. Da guru ngaji jeung ustad teh saranengeun kana udud teh sanajan dina cangkangna disingsieunan ku gambar tangkorak, gambar paru-paru bengkak. Nu seneng mah teu bisa dihalangan ieu, leres Pak. Tuh, malah nu ekstrim mah ngomongna jah ngarokok modar teu ngarokok modar tuh. Dalil tukang ngarokok teh. Nu henteu mangga da selera. Aya di nu ngomong mending ngarokok palingnya penyakitna paru-paru, nu teu ngarokok mah rupa-rupa. Ternyata di POM ge teu beunang ngarokok teh pedah keur ngeusian bahan bakar aya tulisan dilarang merokok, mata kudu pareman. Keluar ti POM tulisan ngajeblak SPBU sudah pergi boleh udud, diseungeut teuing teh. Nu tadina di pareman teh. Aya nu sharing masalah rokok kasim kuring. Seorang mahasiswa kalarasan sim kuring sok bergelut jeung mahasiswa. Ari tugas pokokna sim kuring di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan di seksi Bimas Islam. Tapi sabadana sim kuring beres kuliah S3 kenging gelar doktor, sanes dokter. Dokter mah tukang nyuntik. Lamun dokter mah dokter S1 profesi, doktor mah S3.
ilmu pendidikan. Beres kuliah doktor simkuring diangkat janten dosen luar biasa ku Ibu Profesor Dr. Dewi Lailatul Badriah di Setikes Kadu Gede Kuningan, nyepeng mata kuliah pendidikan agama Islam. Teras simkuring diangkat janten dosen terbang di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, diangkat ku Ibu Profesor Dr. Mintarsih, nyepeng mata kuliah usul fikih sareng bahasa Arab. 30 Maret kamari simkuring kapercanten diangkat deui jantan ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qolam di Pulau Gebang Jakarta Timur. Ngalongokan nama itu mah setiap minggu paling bulan kali. Aya mahasiswa nu sering ka simkuring masalah rokok, nyebutna teh kieu, Pak Ayub sabenerna mah ari ngarokok teh pemborosan. Dijawab ku simkuring, boros palebah mana? Atuh lamun Bapak cenah udud sapoe sabungkus leutikna harga 20.000 sabulan teh pantos 750.000. Dijawab ku Ayub, boros teh lamun meuli gitu. Nah cenah Bapak tara meuli usum mulud, usum rajab, usum hajat, usum halal bihalal, rokok pabalatakna mobil kabeh ge pamere. Cenah lamun kitu mah Bapak ceramah teh ngan saukur bisa ngomong teu bisa ngamalkeun. Naon maksudna cenah? Bapak lamun bab sedekah sok nerangkeun yadul ulia khairu min yadis sufla, bahwa tangan yang di bawah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Cek simkuring Ayub mah saumurna lamun panitia mere rokok teu pernah nampanan. Tadi si Akang masihan rokok mil cek simkuring simpen Kang na meja kakara dicokot kitu ti luhur. Jadi anger yadul ulia teh teknik atuh saeutik. Ngarah teu kagabruk ku hukum. Gitu. Bapak Ibu sadayana jadi wangsul deui wawukeun eta budak teh jeung hukum. Sina rajin ka masjid, ka masjid. Di dia aya kecap masjid, Pak. Ayanya masjid baheula mah. Saur Abah Asep Sunandar mah gedong dhuwur kali sambung. Peda bangunan luhur disambung ku momolok. Matak lamun wayang golek tos tatalu dalang sok kakawen. Gedong dhuwur kali sambung sok disebut-sebut. Gedong dhuwur kali sambung pakulingan. Ya sepi ting trim pepetetan samia murag balingbing lan jeruk manis gitu. Abah Asep Sunandar mah hobi nanti karena laras salendro jadi tungtung nanti mencut ke luhur. Pada di Amung Sutarya, padalang Awan, dalang Asep Koswara, dalang Sensen putra pada di Amung resepna pelog gahanap. Ai Abah Asep, padalang Dadan, padalang Yoga salendro ke luhur. Matak di Abah Asep sering aya kalimat iya sabda kaluhur di pada di Amung mah kahanap iya sabda oningat. Nah gitu hitung-hitung entok kongkorongok. Hari hayam kongkorongok mah teu aneh da biasana, tapi lumayan kita hayam ge kongkorongok sok ngahudangkeun subuh jam 4 geus disada hayam mah uzkurullah geura eling ka Allah eta teh kitu. Ieu mah kongkorongok hayam dipaledorkeunna teh kakaracos. Maunya jam 4 kakaracos. Kuda nyubuhkeun. Uzkurullah geura eling ka Allah nyararing meta teh. Kacarai dulu salat berjamaah di masjid. Wih di masjid teh ngabring geuning lobaan bari olahraga jalan santai. Malah daerah Cilimusari, daerah Patara mah di ditu mah kan seueur keneh nu ngingu ingon-ingon. Embe munding sapi mawi lamun tos salat berjamaah subuh di masjid teh ngabring teh aya nu ngaliwat ka kandang munding.
aya nu ngaliwat ka kanang sapi. Ternyata sapi ge kanu ta salat subuh mah nanya pedah ngabring teh. Kumaha sapi eta nanyana? Jamaah. Kitu. Tah kitu sapi. Kitu. Lain dengo. Kitu. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah. Jadi sing rajin ke masjid dicontohan ku sepuhna, urang nu janten sepuh ulah jiga bedug. Ibu terang bedug. Sifat tabiat bedug salilana ukur bisa ngabejaan batur. Bedug saban waktu salat disada. Asar, maghrib, isya, subuh, lohor. Kamu wayah lohor mah disadana kira dalami ngadareg kokolna dititirkeun. Ditabeuh ku petugas di masjid. Gitu suara bedug. Geuning alus suara kokolna kayu nangka carita nama. Ngempring. Nu dibejaan ku bedug mangkat ke masjid. Nu dibejaan ku bedug salat berjamaah di masjid. Bedugna mah ngajedog we di juru masjid. Tah kadang-kadang sifat tabiat bedug entep di urang ari anak dikakeprik sina salat berjamaah inung bapana ngadepong bae hareupeun TV bedug nu kitu teh. Aya di dieu nu kitu. Enggeus da kaciri potonganna ge. Tah kitu.